Cing bari tunyutanya ku maneh ka pasukan sugan aya apal Nagara Tumaritis teh. Cae mangga. Cobi. Permias cuci berah. Ayaku bagja anak aing Dah laras kulan. hujan ningrum bagja nu taya papadana no sanajan nyumput dina laklakan naga paribasana eta nagara Laras. diteang demi anak baik Naon urung diapruk kulan. kakara ngadenge Nagara Tumaritis Laras asa asing kulan. jeung hayangnya ho rupana calon mantu Halo. Kumaha rurup. nah jiga cepriki gitu Nya cobi atuh. atawa jiga apih uho Nya. hayangnya ho dikieuna sumanget aing Wah, komo lamun teh heug rimitan heug boga anak lalaki kah awewe oge moal dinangna dinengne deui ku aing Awal burung pipikannya. Raya lumunur wiwit di wilayah rana dan merah hingkang samya lumampa ngajugjug kapakelaran luar Pamugial ngaganya nyalamatkan sadayana Bajuang mulai jiran pilari ridho pangeran Ridho pangeran. Ya. Naon kulan. waduh Aya naon. putus harapan anak-anak aing Waloh nakumaha gitu. karek inget anak nu cika nu kaedanan ku anak dunungan teh Gitu eta teh. Waloh atuh wati. nu pika unggah poe mabok-mabokan kulantaran WA teu dibales Wah, eta teh. WA gitu di save. tapi parendene kitu deuleu Ya kumaha. da sidik eta mah masalah jodoh pati bagja cilaka mah Rusia eta. Rusia anjeunna Laras. rek suka bunga we dunungan rek ngawinkeun Laras. hei sejumlah pasukan kot putah Hege, bro. supaya kumpul kayak pertempatan hege Mangga. Hege. Ikarawe babarengan ulah rek aing-aingan Sumangat urang bajawan wanita rungkora banjiwa Korban jiwa. Ya. ngahaturkeun semua pangabaktos Gusti Dah. diterima Dikasawi. aya naon ieu teh Dah. calukan heula batur-batur ameh kaula tengah dua kalian cumarita Ya, gerak calon. aya tugas keur maneh tugas Ya pagawean. atuh lamun kitu mah panginten lembur digawe teh wayahna Wah, kana naon aya wayahna mah nya. panginten aya langkung na gaji teh aya wah Aya bonus atuh. beres aya kitu mah Oh. sia makana kitu we pikiran teh Oh, ai kanu kitu mane. gawe heula atuh Nya. siap bos Tuh. bejar ke dia siap Lur Yoi, abdi. siap ke dia dia Hege, mangga. dunungan piwarang kumpul Hege, mangga. Tinggalkan Ikarawe babarengan Lare aing-aing Aing, Ya. ngahaturkeun semua pangabaktos Aduh. kahunyuk dunungan Aduh. Nya. diterima dunungan damang wujud Aduh. Pakai jeung. tuang garwa damang cager
aya pikir saeun naon dunungan kelanan Oh nya. nah make jeung engke ame kumpul heula sadayana Aduh, celege we itu. ame teu ngadua kalian cumarita pangintennya Tinggening. ya anjing meni geuleuh Ngewa. Celege we. dieu keula maneh ran dieu keula maneh abdi Ya. mangga muhun muhun Mohon gitu. hehe Ya, pagi jeung sobat. damang wujud Ya. Bunga pagi jeung sobat bener le. karek maneh sorangan ka dieu teh Halo. Ya. menit tanginas Ya. lain masalah tanginas pan aing di pos panghareupna berarti itu Ya. Gitu. baju urang sarua kopelannya Samaan bajuna tuh. jiganya mana tina online-nya sarua jeung abdi Aduh, beda. Aduh. Ari nu sok COD-an tuh. sabaraha nu maneh ieu 30.000 Mending murah barang. Kuing mah 35 bae da sarua geuna Sarua alusna sami. ai maneh ka dieu sorangan sorangan cager maneh damang Ya. aduh sami-sami Ces gado Cas gado. diuk kan diuk lain diuk Diuk heula diterima aya naon geura balaka gede gula yuk teman-teman geus kumpul nuhun pisan bagja urang sadayana sehat walafiat bagja pisan maneh buuk geuning can dicukur kumis manehnya nah lain jiga jojon deui anyar deui gandeng goblok si teh datang rep we keun bae atuh da urang mah geus biasa maha naon maneh nepi ka cegekan naon ai maneh ngengklekan udah kenaheun ulah nepi ka cegekan jeung baraya angguran mah siling rojok urang gawe barang da urang pasukan ngaganggu henteu warna anyar halus anggur begenaheun tuluikeun aya bahan urang sagrup hebat pisan tuh itu cirina dulur baraya mah saling rojong lain saling dadat nyalur tapi menema tong bujeng hingga ngomong atawa henteu kalakah kerung nah maneh loba masalah pikir-pikir dahulu ulah loba nepi ka loba ka pusing ulah kitu nyalur gandeng anjing Encah katuh roncet ku sia we situ. Dikembung kudu gade kuku. Meni galak dong galak bisi maneh naik darah tinggi nanti stroke. Keneh. Cekel aing mah. Sia lamun geus seblak keneh kuing gelak ban bir teh. Heh? Dong galak-galak. Pamajikan maneh tegalak tapi maneh galak.
Sok ngomong deui. Moe. Kabeh. Moe. Bina-bina sia teh. Sieun ku si eta mah. Dunungan teh canpok ngomongna. Cing ragangan heula. Ajen heula. Ajen dunungan teh. Ya. Gandeng we sia. Heeh. Cing aya wibawa dunungan teh. Sing aya wibahaan Ajen. Ulah sok kabina-bina teuing maneh teh sia. Ngecebrek wae. Naon sia ngengklokan maneh. ada. Teu nyanyi aing menyerekan. Ngambek manehna mah. Diuk. Hampura lahir batin urang mah ukur nemongkeun bakat maneh tong ambak-ambakan nyalur Kerah laut. Sing dah Aduh. Aya wae. aya naon Gusti kepala ka Kalau Balaka. Balaka sacerewelewena. Mangga. Bujang hinga kapunut marga tanaga larapati kasanggakeun ajik cenah. kalau beki gorocok. Lanan ke. Salse we atuh. Dan merah hingkang samia pinara dan merah hingkang pun jajara pinara satengah hing pagelan dua haleang lain urang keagungan nu maha wenang tapi anu maha wenang hana nguni hana mangke tan hana nguni tan hana mangke ayeuna aya baheula moal seuk aya ayeuna mun teu aya baheula Ucap sarang angkara jadi lisa jeung aksara. Naon jang oma. Sora kesan jadi ucap nyora kesan jadi lampah. Kadang ucap kubasana pada lampah kuasa. Manggung we Ngutik tak puyang sakutek adeni anu bakeun Toba. jeung baraku siloka Ampun Bapak Nur Zaman. Nyung si wayang seperti sugihku siloka diri hirup katungkul kupati maut apal di mangsa Gusti mangka hirup hati-hati merenahkeun lampah jeung pasang kasopana ari kasopajang Bapak Haji Koli Cijureng. Sana
Ngakulakeun pribadina ngangkatna derajat bangsa moal Eta bajunya melalui cinta iwati bangsa sorangan aturan Pak Sepuluh rahmat biguna reka dalam merdeka kuasa lebih lakaran dina bariskan Pak Haji Kole Cijure aturan jaga kesehatan prakujukeun cita-cita maju mundur gaya kubantu cara mikirna aturan Bapak Dudung bos wifi Pak pakai lunggu gagal dari bisa orang nalangna teu kudu mikir sarakan balukan rugi sorangan cucu rongkang nakasurang api Rama dibelit-belit ku akar Urang warna sanggakeun. anu bageus Mang Rodin Bibi Lintik Mang Bongle sing aya kuat wa tekan berjuang dodo jatah tu kasih melara abah di 2 SDN payayan winu haji dodo jatah tu kasih Eko miwah teh jenong aya wa juangan ajan sasarana garanti kadang golek ngaliwatan nanya keriput Krisina Rahayu sareng waraya aya jalan panawarana teh lilis merokot julujeng tepang tai dalam panawarana kurangna teu kuduan urang sanggakeun kabalat Citra Yuda Bantar Semak Barayadorna Suryan Baraya Giri Harja Jerat Putra yang Sadayana bakal jangan ditendang dalam siang Umi NC Acici NC Wedding ditendang Hana ampun teuing Ahanin Jalintang Teh Rini Gemoy Om Rahmat Wiguna Kang Adang Goler aya yang melalingih sadayana Bapak Gei kada sampar ampun Mang Simon Kang Open di Jabong aya wa karya menyatang baraya giri haraja telu putra sadayana ku karya nu nyata urang sanggakeun ka Pak Haji Kole Cijure miwah padudung bos wifi aya Pangasana kanu ngarara kamuara urang desa Kupai sadayana mangsana kanu ngarara ngamuara balaraya
pakulingan rana pakulingan rana datan neratang ademaneu pakulingan rana rapta kadya wangunan rineka kadya lengeran dan merah hingkang samian jajar pinaraan kembang ui jaya kusuma kue jaya kusuma patih raksa patih ngahuit sejumlah tam-tama anu kiwari nyampak di pagelaran luar karaton nagara rawe kambang sami ngantos dauhan sang patih kitu kayaanana unirahangan bika ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan anu jauh geus cunuk nu anggang geus datang nyaosan kana pangangkir kaula bagea sadayana turtamenta supaya kaharareup yukna naon ya bagus pisan rampak sekar eta teh mung kesatuan persatuan di negara urang salah sabab negara bakal maju lamun urang kompak sabilulungan samieu sabilulungan memang pisan bagus pisan lestarikeun ganeng ajeng ganeng dihaminan wae tuh sia teh di jalanan wae tuh dah uring mah ngomong pisan nah mane make jeung curak carek lain geus aya apa mah nyaho kompak geus pigawe tong dia ngomong nya metak naon atuh aduh nyaah di ditu namanya ulah kudrut hayang dipencit bis diala benyeng tong main make jeung pencet pencit mane mah galak pisan bisi kena kana pidana nyalur dunungan abdi ambak abdi kikieuan henteu tapi manehna make jeung curang carek tuh dunungan oge teu ngadat babat we teh oces tong gitu dibeakeun ku maneh atuh oces gitu si gado teh kejangar ki hulu aing pasti we teu bogoh degengkeunna atuh tong sok kitu urang mah panrampa urang mah babarengan pasidik pasukan manehna urang kudu sarua babarengan ya anjing make jeung kitu segala ampun gado manyal keur mah gado leucir sia teh aya naon ieu teh Gusti aya naon gara balak geus jepe heula gitu atuh sanajan bari jeung beda warna maneh kabehanana
burung palung bodoh gelo oge pasukan aing Nya babatura. kaula sareng dunungan urang sadayana raja nagara Prabu Raksadewa bade miang bade init ka mana alamat ka mana bade jam sabaraha angkat karabala kakak abdi Ada nya duh aing ngaganggu we si eta. airek dicarekan kurudungan diantep Heeh, diantep gunungan ini. airek dicarekan pajarkeun nyai ngandunungan Nya eta. ka nagara Tumaritis nagara naon Tumaritis wireh dunungan urang apa sorangan boga putri kakasina Dewi Pujaningrum anu kiwari teh keur kaedanan ku hiji jajaka urang nagara Tumaritis Tuh nya. tah ai kaula jeung Gusti Prabu teh teu uninga di nagara Tumaritis teh belah mana sugan maneh apa Tumaritis Cing sugan ti salah saurang tah. teu Aduh, teu apa teu teu apal. Cing. maneh nu biru teu terang Gusti Dah. maneh nu tukang teu Kemesin. teu Aduh. Nya cerenge-cerenge le itu. jadi teu apa atuh kitu mah urang teangan we nagara Tumaritis pasalna naon pasalna kunaon Gusti Tuh. dunungan urang teh pan nyaho boga anak Dewi Pujaningrum laras tah kaedanan ku urang nagara Tumaritis teh Elang-elangan meruka. kaedanan ku lalaki Dah. urang Tumaritis oh yeah nah yo oh yeah atuh sia teh Kalau oye we benernya. Oye very good. nah eueuh urang dieu anu kasep make jeung kudu nyiar ka urang luar negara yeah ya haji Ini manja gitu nyata ieu mah kahayang awewena oh dunungan urang anu bogoheun teh putri raja teh wah hebat eta lalaki gede milik lamun teh mah lalakina patani gede milik tah ish lain patani deuleu kelas menak atuh. kelas menak nepi ka hayangna ge anak raja waduh uye come on anak raja jeung anak raja wajah jeung wajah aduh pasti hajat rongka uye come on Black Mamba naon anjing Black Mamba anu sia teh Jauh-jauh. Tek mamba tadi. Aisyah anyar kacamata teh menang ngajarah teh Ahmad Syaroni Aduh, paingan. Paingan alus atuh. no nu kabawa kacamata jeung dildo Aduh, naon dia tahu teh atuh. ya urang teangan nagara Tumaritis nyaeta rajana teh senamun teu salah mah Prabu Semar Badranaya ya saha putrana nu dipikapale ku putri teh ngaranna teh Pangeran Sasajingga jelema kasep ganteng kawas bule Nya, kawas mister. oh gitu Gusti rek ngilu ka luar negara sugan we uing menang jodoh nya Sugan manggil bule bulan. kitu hade atuh urang pada bejakeun kanulian bawa gotongan-gotongan emas picis kana 4 gotongan Bawa dong. pikeun pamahugi nyaeta ka Prabu Semar Badranaya siap nan ini siap mangga Permios hai guys Bulan Gusti geus siap parantos Gusti sadayana pikeunnyana kotongan oge ngaping salira sok ping-ping ku maneh urang init kana nagara Tumaritis sae mangga Gusti mangga
mudah-mudahan ya Kumaha kulan. daya siku silung-ulung gelagah kencana mau ngamuk gajah mata di perjalanan. Mudah-mudahan masih lancar kulan. Pasukan, Kula. prioritas utama keselamatan raja. Mangga. Oke, gotongan Mas Kade samunikeun Mangga. bisi aya jelema jahat di tengah perjalanan. Mangga. Iman barang dipan di jalan kematian pejoang wairan Oden nanyakan keadilan Nyeri masing jari masing emut berang beti gadekan salira kedal di apai gadekan cocok nanti salira Sacumlah tenawang ngalet ngengkei ngapan dalet ngemat-ngemat nyatang pina. Iya ge. Kurang pada lumampa batur. Hingga Mangga. Kula. di karawena barengan ulah reng Saha eta we? aina Pake jeung gagaro. aduh Aduh. Dah, loba otet meureun mata gagaro ge. kaca wig Heeh. Ya, jual series. alita Miss Budi saya Ker CS di balik Ai kitu. digebrak-gebrak tecah ini Oh. di pika poho si banyo acan. Atuh sing tarapti atuh. Barin ngumpulkeun pangajian teh inget aing inget jadi dia we digurung non digusur-gusur dia. Di babaturan pada ngagusur. Digusur. Kana sare teh da. Sikat huntu leungit. Halo. Kade atuh. Parupa untung aya sikat we se aing. da sami sikat Ada sarwakeun. Sami sikat eta oge. Ya. sami Kanca Bulan miang cenah bejana mohon neka doana we teh sadayana nya. oh mangga bulan sing salamet. aduh Dah. Pake jeung gegetret deui. gaganyang Aduh, make kolor geus 3 poe can ganti. Nah atuh lain ganti meni jorok teh ka bina-bina. Teu kaur unggah ki unggah rapat we boga anjing kolor. Boga penyakit mere-mere kitu ge. ari teu jeung jeriheun wae si eta Darek balik heula kagok rek ini teh heuh. Nyanyinya atuh. Bare miang cenah ka nagara Tumaritis ngan teu apa di mana alamatna. Laras bulan can aya tuh Tunyatanya ai namanya nyamening kene kitu bulan taros. ulah malu bertanya malu bertanya sesak di jalan. Eta Nya, Jang, bulan di desa Kumpai ieu teh mohon desa Kumpai bulan. bagja nu luar biasa Kumpai cekas teh ieu nya. Cekas teh bulan. Milang kala desa Kumpai anu ka 204 Mohon bagja nu luar biasa. daras. Motona ge cekas, Daras. cager, endah, kayung-yun, aman jeung sabilulungan. Daras eta bulan. Kumpai cekas Subang ngabret Jabar istimewa. amin Amin ya robbal alamin. Amin. Sabilulungan ku kaheman nanjerkeun Kumpai nu waluya. Daras. Mudah-mudahan siapa menurut kelurahan siapa nejati nekanannya. Amin. Amin. Apakah pangarsa kakanda ieu teh? Saha teh ya? Kepala Desa Kumpai Bapak Asepuloh Oh, Kasepuloh daras. Raka Prabu. Mohon. Alhamdulillah urang doakeun kakanda Pak Asepuloh nasing panjang Yosua Amin. ageng milikna Amin. panjang jabatanana. Amin. Heeh. Daras.
mimiti na beuh teh nepi ka reuas ningali sugan teh istana kerajaan. Nu kaharurung Aipek teh geuning istana desa. Istana desa kulan. Luar biasa nyonto istana Bogor. Mohon. Kadi ninggalan ka lebet. Kumaha kulan. Dereh beres sugan we atuh kurang 3 tahun beres. Amin. Amin. Mudah-mudahan Nya. saengalna kulan. Luar biasa ieu Pakades ieu. Dares. Nya Hebat pisan. hebat pisan. Nya. Dina ngokolakeun dana anggaranana teh nepi ka Deh apik kulannya. amanah bari jeung tepa kana pangwangunan. Dares aya. Malahan aya teh keur ngarancang rek nyonto lembur pakuan papa aing. Walah beres atuh. Mal teu agreng. Luar biasa moal teh jadi desa wisata ya Oh, jadi. kantenan kulan. Keur mah aya kumpai waterboom Mohon. nya Dares. tambah engke meureun jaga Ditata deui. lembur pakuan kumpai. Wah, Wah. Beki jalan geus dialusan kalebah ka Somalang. Kalebah tambak mekar nu acan teh heueuh. kadinya tak acan. Sakedik deui bagja kerja anu nyatanya Dares. luar biasa nuakeun we base pulona sing panjang Yuswa Amin. nya Amin. da geuning. Hebat lah lain nu me deukeut aing Nya. mah nya Lain sakatiga. atuh ibu kadesna Mohon. nya aya Aya Ibu Kades. Cep Riki Praja Madya putra Bapak Kades Aya si ganteng Nya. itu bulan. atau si almarhumah putrana Pak Kades Teh Wiwi Sae Fitri. Mohon. Teu karasa geus sataun langkungnya. Dares asa nyerelek bulan. Mudah-mudahan yang tepat kena tempat anu nikmat monggo Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Abah Haji Roheni aya, Aya Abah Haji Roheni. bagja Abah Ita Cupu Manik, Aya. miwah Kang Wawan Cupu Manik kopi nuhun katampi kopina. Dares. Pak Aris Kurniawan, Aya. Ketua Panitia miwah Ketua BPD. Dares. Pak Kadus Dodo Ketua Pelaksana, Mohon aya. Bapak Nurjaman Aya. Dilu PDI Mohon wakil ketua. nya wakil